Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Masya Allah, kurang kumaha ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kok teu izin sih? Padahal Allah teh leuwih deukeut tibatan urang urat genggerong. Urat genggerong teh nempel jeung urang, Allah mah leuwih deukeut. Deuk kumaha deui kok urang teu izin. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nu ngendalikeun teh horenganan Allah. Siga urang kan leumpang siga urang, diuk siga urang, ngomong siga urang, katangerang hayang siga urang. Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Satu ketika urang hayang ka Jakarta, ku Allah dihenteukeun mah teu bae. Satu ketika urang hayang umroh, ku Allah dihenteukeun mah teu bae. Aya bae tak kagagalan. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Anu paling hebat urang boga kabogoh geus hidup semati janji. Seminggu deui urang teu kawin, di bawah batur. Yahulu bainal mar'i wa qalbi, dikendalikan lain milik sia di Lauhil Mahfuz na kita milik cocodot. Oh, eta yahulu bainal mar'i wa sok telah. Mending dikaallahkeun. Trek ketika urang bisa ngallahkeun, maka urang lah mahram Allah. Artina mahram Allah keluarga Allah. Urang lah papanganten jeung Allah. Eta mah bahasa-bahasa jelema anu geus bersanding jeung Allah. Kekasih Allah, eueuh deui kekasih salian ti Allah. Mahram Allah, eueuh deui keluarga di jero hate kecuali duaan jeung Allah. Papanganten jeung Allah gama gola bi Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah. Ahli Allah mah araisullah. Eta lah panganten jeung Allah. Bapi riwayatin auliaullahum araisullah. Eta lah panganten Allah. Artinya apa panganten jeung Allah? Geus pala ya'riful arais illa mahramuhum. Udunya ho ka panganten kecuali mahramna. Lahum muqaddaruna bihijabil insi. Nyana dicadaran, ditutup, make tutup aring. La yarahum ahadun ghairallah. Eueuh nu neuleuh ka para panganten kecuali saurang kecuali Allah. Ya Allah karim. Eta sok inget ka dongeng di ieu teh naon gara-garana rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa dari Grogol baheula ieu mah kan ka di Baghdad. Seorang dokter kedatangan ku kiai ahli filsafat sekaligus wali Allah. Datanglah nyana ke rumah sakit jiwa. Begitu datang ke dokter, babaturana dokter, dok saya ingin melihat bagaimana tingkah-tingkah orang-orang yang sedang dirawat. Boleh. Kamar ieu aya nu keur susurya. Pindah deui anu keur ceri, pindah deui. Nu paling ajib terakhir. Hiji ieuna di borgol karena dahsyat. Dua ieuna di borgol sukuna geus teu meunang ka maman. Tapi jana ngomong kieu. Indah nian hidup ini cek jana. Ya Allah. Tidak ada di dunia ini yang paling senang dan paling indah kecuali aku. Bahasana geus pohara jasa. Orang semua ngontrakannya, sayalah yang memiliki. Indah. Ditonton tak ku kiai jeung ku dokter, dok. Bagaimana sih orang itu bisa indah? Sementara tangannya di borgol, kakinya di borgol, tapi beliau bilang indah nih ya, senang betul hidup. Coba kita lihat keluar rumah sakit. Jelema di luar rumah sakit make kuda bagus bun kuari mameureun baby band. Kieu bae ngalamun jasa ngalamun. Tidak menghiraukan orang lewat di hadapan rumah sakit. Dok, lihat orang kaya. Mobilnya mewah. Pakaiannya bagus. Kemudian dia duduk termenung, tidak menghiraukan orang lewat, kelihatannya bingung. Sementara
Ini di rumah sakit dibelenggu ketawa-ketawa. Dokter, iya juga ya. Iya, makanya dok. Coba itu bagaimana coba penafsiran dokter? Saya juga bingung. Nah ini dokter ikut gila nih dokter. Dok, ternyata orang yang dibelenggu, orang yang dirantai, hatinya bisa melayang kemana-mana. Bahasanya pun tidak ada yang lebih senang dan lebih indah kecuali aku di dunia ini. Orang sedang senang berarti. Kita lihat ke depan rumah sakit, mobilnya mewah, orangnya gagah, bajunya begitu nyentrik. Hari ini tidak pakai jas, panas, pakai emang blow on. Tetapi kelihatannya bingung dah. Ada orang yang badannya dibelenggu, hatinya merdeka. Ada orang yang badannya bebas, kemana gerak, mau apa saja ada, hatinya terbelenggu. Saya mau tanya dok, maning mana hidup di antara dua? Cek dokter, dua-duanya gila semua. Dua-duanya gila semua. Dokter tahu, yang pertama kita pandang orang gila beneran, yang kedua orang yang setengah gila, yang ketiga itu pun gila-gilaan, yang ini mah yang ini gila bohongan. Dokter harus tahu. Coba cek oleh dokter, asli apa enggak gilanya. Inilah orang merdeka. Nunyaho orenganan layak di pulwali ilal wali. Nyana hanya gila-gilaan ya nama. Karena embung babarengan jeung makhluk, embung babarengan jeung pemerintah, embung babarengan jeung dunia, diborgol, dibelenggu. Badan mah bisa dibelenggu, hati bisa merdeka ke awang-awang. Bisa terbang kemana saja dia mau. Ke aras pun bisa terjadi. Dibandingkan dengan orang yang badannya merdeka, kendaraan ada, uang banyak, badannya sehat, pilih ini, pilih itu, tetapi hatinya terbelenggu. Nah, iyalah potongan-potongan anu termasuk si eta mah belenggu na gede jasa. Kurang awak mah sehat, tapi hati terbelenggu. Ketakutan kehilangan dunia terbelenggu, takut sama istri terbelenggu urang teh. Dagang besi teu maju terbelenggu. Takut diturunkan tahta kita, terbelenggu kita. Aduh aing besi teu naik, aduh aing besi diturunkeun, aduh aing besi dagang teu maju, aduh aing besi kendaraan aing aya nu mawa, aduh aing sendal aing besi. Etalah terbelenggu. Waliullah, orang yang bebas. Merdeka ke mana bae bisa hiber. Awak bisa dibelenggu, dirantai. Bahkan dirantainya macam-macam. Mungkin di penjara, mungkin di rumah sakit jiwa. Hati merdeka bisa hiber kemana-mana. La yariful wali ilal wali. Cek dok. Cek dok. Apa lu? Cek dok. Aduh. Masya Allah. Cek dok. Dicek ke dokter. Nyar seseriat. Dokter gila. Sial. Lu yang gila. Saya udah ketahuan gila. Dokter ikut gila. Dicek. Bener. Saraf bagus. Jantung bagus. Paru-paru bagus. Darah tinggi, darah gula bagus, pencernaan bagus. Tetapi nyana gila-gilaan. Disaeutik di zaman baheula model koskarar itu karena fitnah. Ji, atuh Habib ge gila beneran ya nama. Iya. Tadi nana gila-gila jadi gila beneran. Atuh Aisyah mah geus kebal gilaana deui. Nah, katebakna ku bangsana. Mata ketika urang asup rumah sakit, beda kan.
tingkah-tingkah jelema gering teh aduh aya nu cicing bae aya anu teu puguh nu dirasakeun aduh sia naon nu nyeri nu nyeri atuh ado-adoan bae nyaho aduh seputar rumah sakit apalagi di rumah sakit gila dianggap jiwa anu tapi ku bangsana nyaho kula ketika ngalayat ke salah satu rumah sakit jeung almarhum abah karena loba nu wau di rumah sakit akhirnya ngalayat lah ka ieu aya salah sahiji nu dilayat jangan ngedeng bae kiai alhamdulillah ngalan geus dia biasa bae tapi barang keluar di mobil eta mah jelema hatena Allah-Allahan bae kok kanyahoan sih kok kanyahoan tah urang bingung ku lagi bingung kok nyahoeun bahwa hatena Allah-Allahan di mana tandana kan teu nyaho urang berarti kan jelema luhur nah ieulah kanyahoan ku bangsana deui kula bang ngalayat aja pendek gering nyaho di jerona karung sebab sabangsa meureun manan gitu ge tak iyalah ahli Allah ieu keur carita auliaullahum araisullah papanganten nyanda jeung Allah da awak mandek di mana bae di borgol di belenggu tuh masalah tapi ruhani bisa melayang kemana-mana urusan ku si awak aing waktu beredahar dan urusan sia sama awak aing tapi roh aing urusan Allah Masya Allah bingung dokter ge bingung eta dokter teh ya bebeja tah ka kiai yai ternyata tidak ada sakit apa-apa betul inilah ahli Allah keliru ketika ka rumah sakit jiwa teh keliru mana nu edan beneran mana anu setengah edan mana nu edan-edan ya kuari ge kadeuleu edan kabeh asli di zaman akur bae jaweur di jiwa na edan ieu muqaddaruna bihijabil unsi la yarahum ahadun ghairallah eueuh nu bisa neuleuh ka panganten Allah kecuali Allah saha nu bisa kecuali hanya Allah sebab nyanalah nu aya di hatina wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi nyana innallaha kitu la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama ulu samar ka Allah apa Allah pernah teu neuleukeun ka urang sadetik teu pernah apa Allah teu pernah ngadengekeun sadetik ka urang teu pernah atau Allah ayat teu nyahoeun ka urang sadetik samenik teu pernah ku urang sok dibaca kapan la takhuduhu sinatu wala naum teu pernah nundutan teu pernah sare teu pernah teu neuleukeun sadetik ka urang tapi urangna konyol amat di hareupeun Allah nu selalu urang dideuleukeun ku Allah kok urang teh berani-berani WA-an SMS-an hanya orang-orang goblok. Jadi ditekan ku Allah masih wean kan ya mah. Tolol. Di jelema keur didengekeun ku Allah make ngobrol jeung jahe segala rupa. Man ieu mah tolol bin goblok bin boloon tuh. Teu pernah nundutan teu pernah sare urang teu pernah teu dideuleukeun di mana bae ayana teu pernah teu didengekeun di mana bae ayana teu pernah teu dikajahokeun di mana bae urang ayana tetapi urang berani ka Allah nu kangan Allah nah teu jadi panganten urang mah ketika urang jadi panganten mahram Allah maka urang bakal pinuh adab di hareupeun Allah kesetiaan orang timbul naon bae parentah Allah nyanggakeun Gusti sebab di hati tidak ada siapa-siapa hanya Allah aya nyanyian ge di hatiku ada kumismu
di hatiku ada bibirmu goblok meureun. Belahlah hatiku cek jangan. Ka dia yang mau peso. Ya Allah ya Rabb. Jadi kajian teh ngahiji di kerumunan orang banyak. Waliullah kajauhan layak dipul wali ilal wali. Kula ka rumah sakit abah ngomong zikir bae tah mah jelema teh. Da teu kadeuleu biasa bae. Tapi katebakeun. Sakumaha ieu di rumah sakit gila. Bukan gila beneran. Cek dok coba ge. Ternyata bener. Nyana bahasa lagi indah nia. Tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini kecuali aku. Sebab keur babarengan jeung nu bogana. Manusia semua ngontrak ya nyana. Sebab nyana keur bareng jeung nu bogana. Oke. Inilah orang-orang gila, termasuk dokter gila. Artinya tangan silahkan belenggu, kaki silahkan belenggu, hati dengan Allah bisa terbang. Fahadha at-tayyar yakunu fi batinil 'arif wa huwa insanul haqiqi. Jelema bisa diimah, jelema bisa, tetapi rohna bisa ngalayang ka mana-mana. Beserta Allah keur papanganten jeung Allah keindahanana keur babarengan jeung Allah. Eueuh nu nganyahokeun jasadna mah kanyahoan keur diu, keur nangtung, keur ngobrol. Tetapi horeng keur jadi mahram Allah. Tetapi horenganannya keur papanganten jeung Allah hanya duaannya na jeung Allah. La yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Nyana bisa tiluan, opatan, sepuluhan. Orang nyana pikiranna keur jeung Allah. Ilah qulubul asyikina laha uyunun tara ma la yarahun nazirin. Bisa hiber di kerumunan orang banyak. Mual keliru. Ketika ditanya Gus Dur baheula jauh-jauh di Masjidil Haram, Gus coba tolong tunjukkan mana sih waliullah. Aya jelema make udeng-udeng itu kali bukan. Itu kali bukan. Jelema make bajuna rapi, itu kali bukan. Jelema make tasbih nangge di kieu-kieu kocek. Bukan. Aya di balik lawan, ketincak-tincak ke jelema. Itu dia. Cek coba. Begitu dicek bener. Masya Allah. Orang Cirebon ketika hayang nyaho poe Jumat kan aya Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam jeung Kangjeng Nabi Ilyas di Mekah di Masjidil Haram, Jumat di Masjidil Haram, Maghrib di Masjid Madinah. Selalu unggal Jumat. Hayang nyaho cek coba di mana tak Kangjeng Nabi Khidir teh di mana jeung kos kumaha. Nanya ke kiai-kiai nu sejen teu jauh. Ayalah seorang kiai Indonesia. Nah, coba tanya ke kiai anu. Nah, kiai, saya ini rindu sama Kangjeng Nabi Khidir, pengen tahu yang bagaimana tandanya aja tandanya. Sekali dua kali itu bisa. Oh, karena maka sumpah wallah saya pengen tahu. Oh, kalau pengen tahu nanti kalau keluar ada orang yang tangannya dibelakangin, di belakangnya ada tasbih warna merah, tapi tidak terlalu merah. Itulah. Udah ada ditungguan baik. Masya Allah. Aya ngarupa aki-aki tepi karsepe janggotan lain si iyo. Oh. Rudi bener di katugangkeun mawa tasbih warna beureum langsung kujana tek ewak sasalaman bener ieu kan tanda Kangjeng Nabi Khidir eueuh tulangan. Langsung keluar minta didoakeun, minta didoakeun. Langsung Kangjeng Nabi Khidir ngomong, Kangjeng Nabi Khidir, saya ketemu dengan Anda aslinya dengan guru Anda, bukan dengan Anda. Kok nyahoan? Pesuruh guru Anda nyahoan. Teta kos kitu teh sahanu nyaho tah waliullah mah nyahoan. Karena kamu maksa terhadap guru Anda sampai sumpah-sumpah. Jadi yang kelihatan bukan Anda, yang kelihatan guru Anda. Waduh, jangan. Bukan salah geus lain. Eta waliullah teh seperti kos kitu. Ketika orang dititah, nah iyalah aya rahasia ku waliullah mah.
Nah, kok bisa kajahoan kos gitu teh? Sebabnya nangis jadi Habibullah, kekasih Allah, mahram Allah, pengantin Allah. Eueuh nu nyaho kecuali Allah, walaupun ditutupan, dibelenggu dan lain sebagainya, tetep bae kajahoan. Masya Allah karim. Wa qala azza wa jalla wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Beberapa pangbubungah ka Kangjeng Nabi urang, di mana Kangjeng teh ditilik secara manusiawi maaya di jero manahna yen duh dakwah teh dibere mukjizat bentuk Al-Qur'anul Karim teh geuning cek Kangjeng Nabi jelema teh hese ka iman, teu sadumeh dibere mukjizat lantas masyarakat narima kana mukjizat horeng henteu, bahkan memerlukan perjuangan anu luar biasa. Kangjeng Nabi teh dimimiti, dicarekan, dicaci, dimaki mah geus biasa, ditambah kuari ku diciduhan segala rupa. Bahkan ketika Kangjeng Nabi sujud mah geuning di alungan kokotor jeroan onta geuning ku musuh teh. Bahkan kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh dek dibunuh di teangan saha anu bisa neangan Muhammad, saha anu bisa ngabunuh Muhammad dijanjikeun dengan perjanjian anu luar biasa, ngabungahkeun hate para pebegal, para penjahat. Di teangan atuh ku penjahat teh demi 1000 onta, demi pemberian-pemberian nu lain, cacak-cacak dilindungi ku Gusti Allah, sarua Kangjeng Nabi ge korban. Maka di jero hate Kangjeng Nabi secara manusiawi horenganan dakwah teh lain lalagaan, ti mimiti tiis, datang ka peuheur, datang ka pait luar biasa. Maka katingali jero hate Kangjeng Nabi manah Kangjeng Nabi ku Gusti Allah ditinjau, ditingali secara manusiawi, oh horenganan aya hazan Kangjeng Nabi teh, maka Gusti Allah mere contoh ku contoh nabi-nabi nu baheula. Di antarana kamari geus didongengkeun contoh Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Kuari Allah nyontohan ku kisah Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus Kangjeng Nabi Nuh teh dakwah, ya Rabbi da'autu qaumi lailan wa naharon. Pangeran abdi terus-terusan ngajak ka kaum abdi. Senggang-senggangna abdi ngajak, berang peuting ngajak terus. Falam azid, maka ternyata teu nambahan naon, bahkan nambahan kalupur jelema. 950 tahun dakwah teh ternyata Kangjeng Nabi Nuh teh anu kadenge ku ceulina, bahasa rakyatna jeung masyarakatna timbul, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Capek-capekna beurang jeung peuting teh ngan sakadar ngajak nauhidkeun bae ka Gusti ka Allah. Kami sebagai masyarakat, kami sebagai umat, kami sebagai kaum capek neuleuh maneh Nuh, teu aya deui deudeuleun kami ka anjeun teh fi dhalalim mubin, sasar maneh mah Nuh, edan maneh mah dikitu-kitu ku masyarakat. Maka Kangjeng Nabi Nuh cak Kangjeng Nabi, ya qaumi laisa bi dhalalah, kaula mah lain edan lain sasar, walakinni rasulun min rabbil alamin, kaula teh utusan pangeran, kaula teh ditugaskan uballigukum, nyampaikeun ka anjeun risalati rabbi, risalah pangeran kaula, wa ansulakum, jeung kaula nasiatan supaya bareres maraneh kabeh, wa a'lamu minallah, jeung kaula nyaho ieu boga ilmu ieu ti Allah,
malah ta'lamun kana naon hukum maneh teu kanyahoan jeung teu nyaho maneh barodok kula mah nyaho tanya ka ulah tanya ayo geura urusan-urusan anu kula mah selalu dibere wahyu ku Gusti Allah tetep bae kaumna ngomong inna lanaraka fi dhalalim mubin ulah sok maksakeun maneh anjeun dakwah ka kami jak dedeleuan kami mah ka maraneh teh ka anjeun teh ngan sakadar dhalalim mubin maneh mah edan anyar duh cek Kanjeng Nabi Nuh ku pohara-pohara teh mukjizat dibere Kanjeng Nabi Nuh keistimewaan dibere Kanjeng Nabi Nuh ndek ngalengkah boro-boro lelengkahan deket antar negara Kanjeng Nabi Nuh mun daek tinggal sida kepeseng ulah-ulah eta daratan antara negara jeung negara kapisah ku laut Kanjeng Nabi Nuh tinggal sida kepeseng ya Allah ya Rabb ndek kumaha tapi tetep bae kaum teu daekeun iman tah kan jadi tiis ka Kanjeng Nabi ih jaheunya aing mah cek Kanjeng Nabi dakwah teh kakarak sabaraha taun 1 2 3 4 5 le geus aya nu iman tapi dulur aing mah nu ngaran Nuh baheula anak Kanjeng Nabi Idris turunan daripada Kanjeng Nabi Idris dakwah teh ratusan tahun nu nuturkeun tiis ka hate Kanjeng Nabi Nuh teh eta antara nabi kuari warasatul anbiya para ulama ketika orang negakeun agama kemudian masyarakat sekitar orang ngajebian ulah waka berwita kakarak ngajebian doang mah atulah sabira dijebian ieu mah geus ceurik bae bebejaga guru kunaon saya ceurik kula hendak pindah bae emang kunaon masyarakat sekitar ngajebian kula encan nyiduhan kan encan nyiduhan mah kakarak ngajebian ngaromong mun kula liwat teu nanya atuh teh mah teh jeri nyeri cenah kiai ya ieu budak mondok deui sia mondok di kakarak di jebian gitu mah ulah berwitan ayo bae asal sing bener tegakeun sing lurus engke ge naon kitu ngaranna lamun geus kadeuleu lurus mah geus kadeuleu bahwa urang teh bener-bener teger mutiara geus kadeuleu mutiara saha nu teu resepkeun sih boro-boro di darat di lautan jelema sanggup neangan mutiara silem aya di luhur gunung sanggup naik ka gunung jeung teuing ragage deuk neangan mutiara beuh di Garut aya batu Garut datang kara ribut eta teh dianggap mutiara sabaraha nu korbanna ge di Maja Kalimaya eta teh anu geus karendem di dinya nu paeh di dinya geus sabaraha puluh urang mah ka dieu nyahona beudeung Kalimaya tuh nu molodar sabaraha je di jero nya silem ka jero gebruk ka dinya deuk kumaha coba dianggap mutiara kan kunyana wani nyana anu neangan emas sabaraha puluh sabaraha ratus teh anu langsung breg ka dinya deuk kumaha deui dianggap mutiara eta teh neangan mutiara ai urang ke kudu dijadikeun mutiara mun urang geus jadi mutiara herang kadeuleuna kajeun teuing beungeut teh hideung kadeuleu herang pomo kasorot panon pa jam 12 wah bener teh mah guru urang budak herang herang naon hidung herang mutiara jadi kedalam mutiara zahirna rapi sesuai jeung syariat batinna rapi sesuai jeung nu dilakukeun hakikat torekat lah bagus norekatna teh artina sanajan norekat ge eunceun jadi mah teu artina norekat mah norekat tapi jeung dunia masih keneh ngahiji norekat mah norekat jeung makhluk masih ngahiji keneh atuh teu jadi teh mah norekat nu mantak ulah salah imam abdi alhamdulillah cenah geus norekat kumaha eta emang guruna di mana di itu cenah guruna maksudna norekat deuk naon ieu abeh usaha babari ku torekat ya salah guru teh salah sia ieu torekat mah deuk miceunan kokotor di antara kokotor dunia jeung makhluk sebab dunia ieu adalah fana sebab di udag-udag ge moal dibawa ke akhirat kotor teh makhluk ngan sakadar dua cek Imam Ghazali mun teu ngalem nya nama kitu nyacad berarti kokotor tinggalkeun heula makhluk satungtung urang can bisa ninggalkeun eta moal herang awak urang batin urang kadeula geneuk malek meukeneh bae patokanana kumaha patokanana lamun diondang masih keneh yang berkat geus naonan tuh kono mantap mamake jeung aya
naon karena uang tip diharapkan karena naon karena tuh siapa sok ngadepean kan ayan teh kiai na di dina sok ngadepean atuh siapa ngisin Jakarta tah mah di urang mah lah eta bagus gitu mata mah lain kiai juri mah mun kadengen ku kiai Jakarta nyan nyerieun ieu lain nyerieun introspeksi diri nyan teu sideuk dakwahna dia dakwah mah patokanna dina Quran la as'alukum alaihi ajra je ulah hayang dunia tah satungtung masih kene kos kitu tetep bae jelema encan deuleu ka urang herang can jadi mutiara moal diudag bahkan meureun kadeuleuna urang teh kotok apan mutiara mah di laut ge di teangan ai teh kotok mah di meja ge dicempal dibalangkeun ye itu beda mantak urang teh rarasaan urang aing si mutiara apa teh kotok tinggal kitu bae menyan ngomong ka pamajikanna neng ai kakak si ibarat dunia luar mutiara apa teh kotok ku pamajikan age disebut teh kotok emang kunaon lah mana teh kotok we lah geus ulah ngomongna naon heula udah sok kitu atuh kieu pan urang hirup seatap untuk selama hidup kita kan kita satu atap jangan suka gitu neng kakak mah pelitan ih lain masalah pelitna naon deui pelit jasa aja kakak mah kawin dia tuh ulah pelit ongkoh kawin dia ulah itu pamajikan nyiksa eta kos kitu aduh lain kieu ye cak pamajikan teh kakak jasa kieu mah geus bagus jatuh imah teger kendaraan aya aju kakak mah kadeuleun aja jujur jeung adil salat teu pernah tinggalin penting tahajud bae aju nu resepkeun kakak kaja loba kadeuleuna ieu mah besi bae kitu kakak mika hayang nya besi kula mah sakadar nawaran bae ieu mah endek nembongkeun maksudna di jero hate kula mah ikhlas biasa kakak teh aja pun kakak kawin deui atuh kula mah balik kitu wah tsunami atuh mah ya Allah ya Rabbi karim bahasa jasa lah iya Kangjeng Nabi Nuh tetap kadenge ku ceulina inna lanaraka fi dhalalim mubin ditanya ku masyarakat dan nuai maneh ngajakan bae ieu ka pangeran nu ngaran Allah nu gaib nu teu kadeuleu ku mata boro-boro nu teu kadeuleu tu pangeran urang anu dikuil pangeran urang nu di gereja pangeran urang anu digugumuh ku urang nu kadeuleu nu gede nu leutik aya nu sedang aya eta ge teu daya teu upaya komo pangeran nu teu kadeuleu deuk kumaha ngurusanana coba eta pikiran datang ka poe kitu maksud maneh naon sih ye ngajak ke kami tilu cek Kangjeng Nabi Nuh naon hiji ya qaumi ibudullaha ibadah maraneh kabeh ka Allah ulah ka patung ka batu ka kayu jeung ka makhluk pangeran nomor kadua malakum min ilahin gairuh eueuh deui pangeran iwal ti Gusti Allah katilu nomor katilu rempan besi aranjeun teu iman ka Allah ka pangeran anu ngadamel langit jeung bumi engke ku Gusti Allah bakal disiksa inni akhafu alaikum azab yaumin azim engke mah jelas di yaumin azim kiamat ieu mah memeh kiamat ge kuari di dunia bakal disiksa ku Gusti Allah ketika aranjeun kabeh teu iman ke no ieu ngajakan iman bae emang boga hukum naon si eta Gusti Allah hiji Gusti Allah teh kapan nu nyieun langit bumi katut eusina urang teh nangieun Allah ayo kudu nurut ka Gusti Allah sebab Allah teh ilah wahid hiji pangeran hiji bae ulah dua ulah tilu ayo lamun hiji pangeran geus aturan-aturan hirup urang teh berusyariat hiji patokanna nang ti Gusti Allah maksudna ditah kumaha hiji ulah aya pembunuhan dua nomor kedua ulah aya pemabokan tilu ulah aya perzinahan kaopat
ulah aya bangsa gep-gepan hijbe urang diciptakan ku Gusti Allah titah nurut ka Gusti Allah engke bakal balik ka Gusti Allah disadiakeun di akhirat mun urang nurut ka Gusti Allah surga Nuh inna lanaraka fi dhalalim mubin kami maneuleum maneh teh horenganan edan anyar aduh cakang Nabi lupa parah iya kami iya lamun maling bae ieu bakal disiksa ku Gusti Allah bener cakang Nabi mun zina bakal disiksa ku Gusti Allah mun korupsi disiksa jasa tamah coba nu bejakeun ka pangeran siksa kitu di kumaha coba ya Allah ya Rabbi cek Kanjeng Nabi kudu dikumahakeun sih kau ngaleos Kanjeng Nabi nu cul dicitra saudara-saudara sekalian jelema keur ngagebegan jagong di dakwahan ku Kanjeng Nabi ngeundeul dong ngalirik dong sates ngomong edan teh naon coba eta ya Allah ya Rabbi di mana sektor mana nu loba jelema Kanjeng Nabi nu terus bae dakwah ngan sakadar dilirik nu inna lanaraka fi dhalalim mubin bahkan kabelah dieu nama diumumkeun ku jawara-jawara diumumkeun ku inohong-inohong malau teh penggede baik di pemerintahan boga jabatan luhur atau di kampung sebagai ketua-ketua kampung, kepala-kepala suku ngaromongnya dolor sadaya si hade tuh nu edan tuh datang nu edan do edan geus dikitukeun teh heula Masya Allah seluruh rakyat pemerintahan anak rakyatna kabeh ngomongkeun sing hade besi di lembur aya nu edan ulah didengekeun samarana nu sing hade besi aya si nu edan anyar lepas kade ya Allah ya Rabbi kitu bae cek Kanjeng Nabi nuduh ieu dipake karempan teh inni akhafu alaikum azab yaumin azim rempan besi aya siksa duh engke kumaha kula lamun dipanggil ku Gusti Allah haju dipersilakeun ka kula dek dikumahakeun nuh kaum anjeun besi kitu doang coba-coba wayahna iman wow berbagai daerah geus dieusian ku tokoh-tokoh sing hade nu edan anyar sing hade aya dhalalim mubin sing hade nuh ngaranna kabeh serempak kabelah dia nama disurakan asal Kanjeng Nabi nu bae edan anyar weh deuk kumaha coba Kanjeng Nabi nu ambo cek Kanjeng Nabi urang ngundang kiai kuari mah masih keneh dicium tangan sanajan semu ge sanajan semu ge geus pakeun deureus keneh bahkan geus bangsa 10 menit teh ka eureun nya geus musyawarah tambahan tak kurangan deureus keneh tah geus sakitu ya amplop nu tebal teh aja sekot kitu bae kurangan geus aju geus baris urang bae jang urang tah mah geus lah pokona mah di jerona 10 juta urang cokot 5 juta geus aju di jerona cokot teh 2 juta geus tinggal 3 juta kuno katilu nemikeun dicokot teh 1 juta tinggal 2 juta nasib jore jasa teh mah kiai keur jore teman nasib deureus keneh maksudna dihormati keneh lah urang mah masih keneh dibere cau bakakak segala rupa kadang-kadang datang ka imam mah geus basi masalah geus lah pokona masih keneh dihormati coba nuh mah nuh edan ya Allah tuman teh Kanjeng Nabi beuki tenang we ayo encana kos gitu mah henteu senang Kanjeng Nabi horeng leuwih parah Kanjeng Nabi nu iyalah jang nyenangkeun Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain 10 20 tahun ratusan tahun Kanjeng Nabi nu timbul inna lanaraka fi dhalalim mubin cek Kanjeng Nabi nu naon tah maneh ngabohongkeun ulah sampai ka ngabohongkeun naon tah maraneh heranan ulah heran ulah ngabohongkeun jeung ulah diheran-heranan jaakum zikrun kana yang datang ka anjeun piwuruk
mir rabbikum ti pangeran anjeun melalui lisan seorang lalaki minkum ti golongan naranjeun kabeh yakni seorang lalaki anu sarua jeung maneh sakampung jeung maneh sakota jeung maneh sanagara jeung maneh bahkan maneh nyaho lahirna kaula nyaho gedena kaula nyaho kejujuran kaula ieu kunaon kaula timbul lahir ti kalangan maneh ti kampung maneh gede maneh nyaho ulin bareng gede belajar bareng dan lain sebagainya kok begitu kula diangkat jadi rasul diangkat jadi nabi ngabohongkeun jeung heran-heran aya piwuruk nu timbul ti kalangan aranjeun kula buktina nu diangkat jadi nabi jadi rasul kok diheran-heran dibohongkeun kunaon sih kunaon jadi kos kitu jak kula mah diangkat jadi nabi jadi rasul teh ditugaskeun ku Gusti Allah hiji liunzirakum ndek mere indar ka aranjeun kabeh nyingsieunan kade ilam tuminu lamun aranjeun teu iman ka Allah teu iman ka kaula sebagai rasul Allah bakal kena siksa boro di akhirat di dunia hiji nomor kedua walitat taqau jeung kaula litahsieun ka Gusti Allah artina sieun ka Gusti Allah hargai Gusti Allah sehingga ku ngahargai menghormati Gusti Allah make kata aturan-aturan Gusti Allah cek Allah zina haram hargai cek Gusti Allah mabok haram hargai cek Gusti Allah maling haram hargai cek Gusti Allah membunuh haram hargai eta doang cek Gusti Allah ibadah dengan aturan-aturan Gusti Allah laksanakeun menghargai hukum-hukum Allah eta lah tugas kaula hiji liundirakum besikna siksa nomor kedua walitattaqau abeh ka sorga la'allakum turhamun abeh maneh dibere rahmat ku Gusti Allah sakitu kaula mah ngajak teh awas bakalna ieu turun siksa lamun teu iman teu nurut ka Gusti Allah didarengekeun ku kabehan teh ai tungtungna sareuri ai prak fakazzabu kaum kabeh ngabohongkeun kami mah neuleuh maneh teh no inna lanaraka fi dhalalim mubin aturan-aturan maneh masalah aturan-aturan maneh mah sesat no aturan-aturan maneh mah teu akur jeung kahayang kami atuh eta makan suatu kenikmatan jeung kalazatan kahirupan kami sebagai manusia kahirupan urang sebagai manusia mangpang pengurang di alam dunia teh dibere sehat dibere kaya dibere segala-gala tuh awewe mantak naon kurang gizinahan ieu hayang mabok mantak naon aya harta batur dipaling mantak naon urang keul ka batur bunuh habak eta lah kahirupan di zaman Kangjeng Nabi Nuh nu mantak fakazzabu teu hakur maneh mah jeung kahayang kami masyaallah kuari ge naon bedana ketika orang nyampaikeun Al-Qur'anul Karim di tengah-tengah masyarakat ulah-ulah kabeh sa Al-Qur'an tentang kisos tentang zina bae loba nu ngajebian tentang mabok loba nu ngajebian tentang maling jeung korupsi urang ceramah pidato urang di tengah-tengah negara ibu kota Jakarta kudu didengekeun ku seluruh pemerintah nonggengan kiai ja buktina korupsi kabehan geus dikitu makin menjamur makin tambah dek dileungitkeun di era reformasi terutama adalah korupsi kolusi dan nepotisme ternyata korupsi makin menjadi kamari mah korupsi teh ngan di luhur meja kuari jeung meja-mejana dilegun ndeu kumaha coba sarua jeung kos kitu gan henteu kitu doang sarua geus ulah didengekeun kiai dulur sing hade ieu teh Al-Qur'anul Karim ngan sakadar nyampaikeun ka anjeun di mana-mana mararabok di mana zina di mana korupsi maling dan lain sebagainya pembunuhan terjadi ya bakal disiksa ku Gusti Allah seakan-akan geura ulah loba omong turunkeun habak siksa sareng kitu dia buktina bertahan makin menjadi ku ari mah geus dibere warning ku Gusti Allah tuh tsunami 200 juta sakali pararae Indonesia kabeh 250 juta sadunia pararae urangan saukur semenit 2 menit sampai 2 poe menyaksikan tsunami Aceh ternyata kadieuna buang kawarah deui tambah deui tsunami Pangandaran
1 menit 2 menit makan dibanding-banding woi Pangandaran mah teu sabaraha dibanding Gunung Aceh mah dahsatan Acehnya kunaon ngomong gitu tambah deui Padang ngegebrus brus tambah deui nu laletik Sukabumi tambah deui Lapindo makin menjadi-jadi tambah deui di Kulon ala kadar gusar geser Garut Cianjur dan lain sebagainya ieu sebagai warning dimimitian ku Galunggung baheula terus bae datang ka dieuna lain salaladar engke mungkin bakal dibere siksa leuwih dahsyat. Masya Allah ngan untung Allah teh nenden wali-wali Allah di provinsi Banten aya wali Allah di provinsi Jawa Tengah aya wali Allah provinsi di Jawa Barat aya wali Allah di provinsi Jawa Timur aya wali Allah berbagai provinsi ditendenan ku Allah wali-wali Allah ketika sepi wali Allah teh ditarik di berbagai negara ditenden di jajang penguat supaya peting teh nyana hudang munajat ka Gusti Allah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan umatna dakwah teu eureun-eureunnya nama terus mancala putra mancala putih kadang datang ka kiai ka ustad ka tokoh masyarakat ka pemerintah terus bae lagi nyana imkan waktu teh digunakeun jang dakwah bari nyana mah nyulusup teu kanyahoan beungeut na ge teu kanyahoan urang mana mun ditanya urang anu tapi teu kanyahoan aslina urang mana atawa aslinya na urang penduduk dinya terketahui kanyahoan ieu mah rahasia Allah selamanya na terus bae dakwah insyaallah ngan mun geus bakawarah teuing dipanggil ku Allah bejakeun Jibril indit kitu tidinya deuk disiksa kaum eta lamun geus dikitukeun boro-boro eta kapan urang tipe tinggi urang lamun diberi anugerah mapan urang ge hudang kapan Gusti Allah teh teu nyicingkeun malaikat Jibril setelah teu aya rasul teu aya nabi anu selalu didatangan ku malaikat Jibril teh ditugaskeun mere wahyu ka para nabi ka para rasul mun wahyu jang nabi saukuran jang dirina lamun wahyu ka rasul jang halayak rame ialah tugas malaikat Jibril alaihi salam ketika nabi ditungtungan ku kangjeng nabi urang khatamun nabiyyin wal mursalin laisa la nabiyya ba'di eueuh deui nabi sabada kaula cek kangjeng nabi malaikat Jibril teh lain dipensiunkeun kita ngadatangan hamba-hamba Allah warasatul anbiya datangan malaikat Jibril teh ngadatangan para ahli-ahli waris Nabi wali-wali Allah solihin titah kumaha ngadatanganana cak Gusti Allah ya Jibril akim fulana ya Jibril numpulana hei Jibril hudangkeun si anu hei Jibril heeskeun si anu kunaon Gusti nu mantak dihudangkeun keuna tadarru ka aing sebabnya na bisa ngebersihan batin jang paneger dunia hudangkeun aing hayang ngadengel lengisan tengah petingna si eta hamba lain jang kepentingan dirina jang kepentingan umat eueuh nabi eueuh rasul aing yeun wali aing nyana mah geus teu mikiran nyanana kadang nyanana mah susah kadang nyanana mah gering kadang nyanana mah terhimpit teu boga tanah teu boga imah kadang teu boga tapi nyana memikirkeun umat hudangkeun Jibril akim fulanan udah mandi wudu tadarruk ka Gusti Allah pisahkeun Jibril di antara jelema-jelema nu keur malolor di antara jelema-jelema nu terlena di dunia jelema nu keur terlena ku makhluk jelema nu pohon ka aing udangkeun si eta mah keuna tadarruk ka aing di tengah-tengah manusia anu keur sibuk soal dunia sibuk soal makhluk sibuk ku nafsuna jeung ku setan nyana cal bersih toh udang malaikat Jibril tugas anim pulanan heeskeun si anu kunaon Gusti mah teh teu hayang aing ngadengekeun soranganna sebab pabelit jeung urusan karung pabelit jeung urusan sawah pabelit jeung urusan resin pabelit jeung urusan batu pabelit jeung urusan cincin unggal penting kieu bae heeskeun habak deh gua aja Pak ayo Kiai anu geheeskeun lantaran nyana kreditanna can aing gohol segala ngredit segala naon boga showroom segala molorkeun ulah keur tahajud berat karena tahajud teh dihudangkeun ku malaikat Jibril bahkan malaikat Jibril amanat ka setan tumpakan habak
tumpakan ku setan digegepan ku setan pas aya nu adzan ge dicocok ulah kadang-kadang begitu hudang teh jam 7 teu ngadenge adzan keur beutik tuh cek setan ge setan lagi gila setan tuh tinggal introspeksi diri orang ai orang bagian jelema nu hidup dihudangkeun apa bagian nu diheeskeun coba tuh kan siang ngomong sorangan diheeskeun cak sia lain sabaraga mahal teh hudang dipeting teh jalainang urang sakitu keur ngeunaheunana hees ka hudang nang saha bahkan kakarak setengah jam ka hudang nang saha anu sajam ka hudang nang saha kadu kudaek nang saha kebersihan jiwa urang lamun lain malaikat Jibril ngudangkeun ka wali Allah wal bisa ya Jibril akim fulana ya Jibril anim fulana masyaallah malaikat Jibril kieu bae kamari mah ieu tadi udangkeun ieu kercan ka Golkar mah ieu barang ku ari ka Golkar cak Allah anim ulah dihudangkeun bener barang asup ka Golkar teh hudang-hudang kiai bloon teh kiainya ya hadeuna aing teh jadi kiai atuh jadi kiai bloon ge dua kali bloon mahal hudang Allahu Akbar beda hudang si ieu jeung si itu lantaran si ieu mah diangkat jadi wali Allah kebedaanna naon ngarasa jadi makhluk Gusti teh Khaliq ketika Gusti Khaliq abdi makhluk berarti abdi teh ti Allah deka Allah ku Allah di jero Allah naon pangaboga abdi atuh lamun kabeh nu Gusti abdi mah berenang teu aya nanaonan fana nya di dinya nu aya ngan Allah ngaetalah anu ku Gusti Allah tita dihudangkeun melalui malaikat Jibril ya Jibril agim udangkeun saprovinsi hiji mah aya ketika eueuh nu kos kitu terlena manusia nyana terus-terusan dakwah tanpa pamrih nganti nyaho bae urang mah dengan cara nyana lah nyana dakwah ketika jelema amburadul terus dek disiksa ku Gusti Allah nyanana keur aya di dinya bejakeun Jibril indit kitu didinya ulah didinya seakan-akan nyana nanya ai kitu dek naon dek disiksa lembur eta Masya Allah nailah sarua bae mun kuari urang dakwah terus sesuai jeung Al-Qur'anul Karim nu pangheulana nentang kapan pemerintah berarti iyalah sumber siksa nyana nentang ulah make Al-Qur'an demokrasi bae ieu mah keur carita masalah atuh kos kitu ngan siap-siap disiksa nu mantak urang kuari disiksa terus kunaon teu make Al-Qur'an teu make Al-Qur'an minimal hargailah Al-Qur'an atuh komo geus aya bahasa Al-Qur'an sudah tidak relevan lagi diterapkan di negara Indonesia soekeun sungutna kadi sia kadi soekeun gelut hayang jeung aing ji aing mah ngabela Allah aing mah ngabela Allah paeh ge sorga sia paeh jahanam sia di pangheulana urang jeung eta ajung nentang kana Al-Qur'an ieu kumaha ieu coba Masya Allah Karim kemudian kebelah dieuna jeung jawara-jawara mantak dakwah teh terjal menghadapi nu kitu-kitu ujung urang sieun ulah hayu bae sakemampuan urang bisana diondang dulur lah mun bisa mah ulah jararin hanya mun bisa itu bisa mah tuh sabor dirinya bae kok kitu amat ge lah abeh salamet ieu mah pamarentah lamun bisa mah ulah korupsi mun bisa mun teu bisa atuh sabodo di dinya jaku lagi sok bagian ieu teh kiai bieu jasa teh kiai bieu jasa teh masyaallah nah kumaha Kangjeng Nabi nu dakwah terus-terusan da'autu lailan wa nahar kaula terus dakwah ngajak ka kaum kaula peuting beurang peuting terus-terusan ternyata fakadzabu wabah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam dengan timbul bahasa inna lanaraka fi dhalalim mubin tidinya lah Kangjeng Nabi Nuh ngalengis ka Gusti Allah Gusti maha uninga abdi diangkat jadi nabi ku Gusti diangkat jadi rasul ku Gusti
Abdi di pasian mujizatku Gusti kemudian abdi dakwah Gusti Maha Uninga da'autu qaumi lailan wa naharon waktu anu senggang kecuali ku abdi dipake dakwah terus-terusan Gusti Maha Uninga abdi sarontos sabaratus tahun nyanggakeun sadaya-daya tapi nu timbul horenganan kebohongan nggak aneh-aneh ka abdi ngabohongkeun ka abdi siapa jelema aneh teu akur jeung kami siapa jelema aneh teu akur jeung kami mah mangeranan teh kanu kadeuleu maneh mah henteu kami mah make aturan anu kahayang urang sesuai jeung manusia maneh mah lain maneh mah heran teu akur jeung kami diheran-heran Kangjeng Nabi nu mantak ieu lah ayatna awa ajibtum manjakum dzikrum mir rabbikum orang mana mah jelema aneh nu geus lah kaditu indit Kangjeng Nabi Nuh teh nyeri anu luar biasa langsung Kangjeng Nabi Nuh ngadua minta kasalamatan tapi ternyata ke panjang nama lain di dieu ieu mandek ngabubungah Kangjeng Nabi doang ngan tidinya tunuh kuari mah geura nyieun kapal maneh sok nyieun kapal Kangjeng Nabi Nuh dititah nyieun kapal can dibere beja dek dikumaha-kumahakeunana titah nyieun kapal bae Kangjeng Nabi Nuh teh ngan ceuk Kangjeng Nabi Nuh aya nyieun kapal mah pan aya kapal mah bakalna di luhur cai berarti kaum teh neuk dikerem yeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nuaran kayu nu gualal de di antara kayu anu dijieun kapal teh kayuna kayu anu aya di India di antarana kayu nu dijieun teh ieulah kayu koka dijieun kayu koka gede kayu koka teh kos di urang mah jati gitu dijieun mimiti ku Kangjeng Nabi Nuh dituaran kayu-kayu gololede atuh umat kang beh kaget Nuh beuki edan bae nuaran kayu cenah bejana neuk nyieun parahu mah nya parahu leumpang di luhur darat jae parahu mah kuduna ge di laut ieu mah Nuh nyieun parahu di darat deuk ka mana ngangkleung nanyana berarti jelas edan dituaran ku Kangjeng Nabi Nuh geus dituaran diantop heula lantaran aya kulit Nuh kaburu paeh tah sia nyieun kapal sorangan bae kayu-kayu galedhe Nuh atuh maning akur jeung urang cakaom bener oge kakawasan Gusti Allah teu kaharti ku urang mah ternyata horenganan Gusti Allah mah babarieun begitu geus dituaran menang sabulan menang 2 bulan langsung poek hujan barang hujan karendem geus karendem hujan sakadar jangan ngarendem doang tamah masalah tah masyarakat mencan kakerem kakarak hujan yang ngarendem kayu doang di leuweung atuh baseuh kayu teh geus baseuh di dinya jelema arasup ka dinya urang kampung jawara-jawara jeung tokoh-tokoh pemerintah ngainstruksikeun urang kuari ngeunaheun jasa boga kayu sing jaropak urang isingan bae di dinya masyarakat salembur-lembur ngising di luhur kayu Kangjeng Nabi Nuh kieu beuh budak kayu aing diisingan ku sia lapor Kangjeng Nabi Nuh ka Gusti Allah Gusti eta kayu geuna ulah loba omong noh aya rahasian tempokeun bae atuh Gusti sugan teh mah abdi meunang we lah ulah antapkeun pohara jasa diarisingan horenganan eta aya rahasiaan geus kitu geus diisingan tai ambalaya di luhur loba jasa Allah ngirim manuk nu beuki tai brong kadinya diparacokan eta tai tungtung nama jeung kulit-kulit kayuna jadi teu kudu make tanaga Kangjeng Nabi noh ku manuk beden nu beuki tai jeung kulit-kulit tinggal Kangjeng Nabi noh seuri bejijah heunya capek urang mun ku urang sorangan mah horenganan Allah mah babarieun tentarana manuk bahkan kadeuleu manuk lalapar keneh kurang keneh parab pohara kuari mah lalesan di cek Kangjeng Nabi jauh mantak ke loba tatanya Gusti Allah rahasiaan tuh kan mantak Allah maka bege aya rahasiaan boro-boro naon Allah mah nyieun reungit bae aya rahasiaan urang mah greget horenganan bakal diciptakeun pabrik roda 3 mah
semen. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nyana maseri di tengah-tengah penderitaan masyarakat anu kena kitu reungit. Jadi berarti hakikat nama jelema nu boga pabrik reungit teh ngadoa di jero hatena masing loba sia reungit. Namun loba reungit atuh produksi aing laku. Nemantak ke singgah deh cek Imam Ghazali urang status jadi dokter niat asal ngagiclek bae tina asli na siksa aya. Di antarana dokter teh kapan maksudna mandek nyager-nyagerkeun supaya sararehat niat hakikat damat ti Gusti Allah dengan tangan-tangan dokter. Ku ari dokter nyiptakeun rumah sakit, duitna meunang ngahutang di bank 1M, 10M, 20M, 100M. Mulai ku ari dokterna terus didatang-datangkeun ka dinya. Nyana lamun teu loba pasien moal kabayar itu bank, maka nyana ngadoa Gusti mudah-mudahan jelema garing geus leupas tina maksud asli, geus lain maksud endek nyageurkeun tapi bisnis asal geus kos kitu tunggu siksa. Kuari mah jadi dokter teh teu maksud deuk nyager-nyagerkeun, maksudna deuk bisnis hayang kabeli anu kaluar tina keaslianana eta dokter. Nyen klinik, nyen rumah sakit keluar tina keaslianna, tinggal tunggu siksa mun teu di dunia di akhirat. Titipan amanat ilmu kedokteran dipake naon ku sia? Ja aing nyaho cak ku si Allah teh. Maksud sia nyen rumah sakit di dinya, nyen rumah sakit di dinya. Ja aing nyaho sia teu maksud ndek ngabeberes masyarakat. Nu jelas sama sia deuk dahar ti jelema gering, bengok sia. Di tengah-tengah penderitaan masyarakat justru sia meuli mobil. Goblok. Malik nun sare dia dokter. Ka mana ke bodoh sia daraka tuh. Ampura Gusti. Malaikat Malik ge kudu tatanya keneh wae. Tugas sia dokter seret brus keluar teh kasihan. Kiai gitu keneh. Aing amanat ilmu Al-Qur'anul Karim. Ilmu aing sampaikan ku sia. Lantaran kadang-kadang sia nyampaikan nu ngadengekeun leuwih bisa nyumponan, leuwih bisa ngamalkeun, leuwih bisa ngawadahan kana ilmu nu disampaikan ku sia. Sampaikan. Tapi awas sia nyampaikeun anak maksud sia aing nyaho. Sia karangkas betung harita naon. Aing nyaho sia balik peuting lesu, tapi kan maksud sia ayo naon? Nah, sia Malik. Naon Gusti? Ya kiai kadarakakeun. Manya cak malaikat balik kiai di kadarakakeun Gusti lah bawang siapa teh naon? Pan sia mah ngajaga neraka teu nyaho keur karangkas bitung sia mah. Emang aya rangkas bitung? Ya. Geus seret. Aduh, punten Yai. Urang dipuntenan ku malaikat Malik izin diasapun sing ade. Aduh. Kobat sama Kiai Golkar mah iya mah langsung bae teh kun ditanya deh manya Gusti geus teu ulah ditanya deh sama Kiai Koneng mah geus itu kan tetep cek malaikat Malik tanya bae tanya ulah leuwih tanya deh geus tah mah geus aya bendera Koneng tah mah selain maksud agama tah mah kos kitu mah seret dibawa ke mana ulah loba omong cek Malik tempatna khususon urang lamun geus kos kitu deh kumaha coba ieu keluar tina keaslian orang jadi kiai ternyata orang kiai teh horenganan batin nama lain kiai jawara garong sarua bae jadi tabib jadi dokter horeng cek Imam Ghazali horeng zohirna doang segala mawa obat segala mawa suntikan horeng di batin nama garong sarua bae sabaraha jelema nu ngajual sawah sabaraha jelema nu ngaduang imah sabaraha nu ngajual mobil hayang beres hayang rapih tapi ternyata horenganan teu boga maksud untuk ngarapihan jasadnya nama hayang seri, hayang senang di atas penderitaan penyakit batur. Seret, Masya Allah Karim. Nggak kos gitu, nggak pemerintah Pak Sultan manggis lain lalagani. Nah iyalah, lamun urang tenurut ke aturan Allah sarua jeung kejadian umat-umat nu baraha. Mulai kangjeng Nabi Nuh ditahnyieun kapal ku Gusti Allah.
sabaraha tahun Kangjeng Nabi Nuh ngadamal kapal ittakhadhaha fi sanatain 2 tahun Kangjeng Nabi Nuh nyen kapal ulah gede teuing cek Gusti Allah nyen kapal tuluha salasumiati zirain panjangna 300 hasta 300 meter arduha khamsina lebarna 50 meter ulah gede teuing nu lantaran moal loba nu miluna ge samkuha salasina jerona 30 hasta jadikeun ku anjeun nu 3 tingkat salasata butun satingkat paling handap pias paliha dawa bual wuhus jang paranti eusi hewan-hewan timimiti hewan-hewan bangsa uncal embe domba sapi onta jeung sajabana permanukan didinya dipang handap-handapna siap geno mangga Gusti kopi wasati halin di tingkat anu tengah ialah jang manusia wapi alaha atairu jang di luhur jang manuk-manuk di handap mah jang dawab wal wuhus yakni bangsa hewan-hewan nu sukuna 4 atawa anu ngarayap di panghandapan di tengah jang manusia di luhur jang manuk-manuk mangga Gusti dijieun ku Gusti ku Kangjeng Nabi Nuh 2 tahun sesuai jeung perintah Gusti Allah ditonton ku masyarakat Nuh edan dolali mubin manyanyiin parahu di tengah-tengah kota di leuweung caina menang ti mana mun diseret ka laut nage jauh aju nundek nyeret ka laut nage sahaja kamar rembung diseret kana ku sorangan jam moal kaseret Nuh edan coba dolali mubin liku hati nyerina tapi tetap baik Kanjeng Nabi mah tugas saudara-saudara sekalian hati-hati belilah Supermi aduh sing hade dulur kabehan sakedeung deui bakal datang siksa saha-saha jelema anu naek ka parahu ka ulah salamat mun teu naek bakal cilaka kumaha tah Nuh edan ieu dikerem di mana lautna jauh di mana hujan atuh pasti cai hujan mah ka laut haju urang mah luhur di dieu laut handap atuh dia kumaha kakeremna otak nu ya dan teh keterlaluan amat sih Masya Allah dolali mubin sia wabeh budak leutik ge kok emprak Nuh edan bau budak nyeri jasa Kangjeng Nabi Nuh teh boga anak 3 hiji Sam nomor kadua Ham nomor katilu Yapis aya Kangjeng Nabi Nuh teh Sam Ham Yapis jeung Kanan ieu bakal dititahna rae ka kapal Kangjeng Nabi Nuh Abah geus nyadiakeun kapal dulur kabehan memeh ka masyarakat Abah teh deuk ngajak ka keluarga heula Abahnya tinggal nu saurang cek Kanan teh Abah mah ja bener cak masyarakat edan jaheu cak ulah ge edan sya Abah ngomong gitu atuh ningin kapal teh Abah kira-kira mah nya atuh dieun kapal di ditu atuh di deket laut bah di kumaha teh edan sia iman teh sih ka Gusti Allah lah bah ulah ngomong-ngomong kos gitu si dolal sia kakolot bisa ngomong gitu si dolal sia aduh sekarang Nabi Nuh pahara amat ieu anak Masya Allah cek Gusti Allah geus tunduk kana maktu ninggang kana mangsa umat anjeun teh ku bangka warahna ulah jadi pikiran ayeuna mah salamatkeun anjeun jeung nu iman ka anjeun nu iman ka kaula jeung nu iman ka anjeun geura celuk geura titana re ka kapal anjeun ka parahu anjeun Gusti naik teh atuh mun abdi titah nareka kapal meureun beuki diedan-edan atuh kudu kumaha Gusti menya panas titah naik kapal Kanjeng Nabi Nuh na ge nyana ge sarua di jero hatena heueuh oge sih
arti ku Kangjeng Nabi Nuh. Aduh Gusti abdi ayu kita naik ka kapal mah heula tuh Gusti. Ieu dikerem innahu mugrakun. Maka dikerem. Tandana dikerempan kudu aya cai Gusti. Nana caina. No di mana-mana hau ngaluarkeun cai di dinya berarti tanda dikerem. Hujan memual sabaraha nu hujan mah aya ngan nu jelas cai lain ti cai hujan tapi dihau parantiseuna timbul cai. Oh jaheunya bejakeun ka kaom dulur-dulur kabehan urang kabehan naik perahu lantaran ku Gusti Allah bakal dikerem jak masyarakat caina di mana nu hujan eueuh naon eueuh bakal timbul cai bakal lati hau aduh cak masyarakat beki jero edan woi no aing mah mun kadege kieu mah cai bakalna timbul ti kali mudal ka harti cai bakalna cai hujan ka harti cai bakalna bedol solokan anu ka harti ieu mah ti hau aya cai adoh noh kos gitulah ti Gusti Allah di jero hatena aing ge sarua kan aing mah yakin ka Gusti naik lah noh geus sama edan beneran kamari mah kakara ke semi wari masih edan beneran kamari masih nggak gotokan batu bebet batu nggak gosokan batu berang doang wari mah di ro kamar jeng para tinu muterna naon kadang-kadang gurinda-gurindana dibawa ka jero kamar kieu bae uwe edan beneran wari mah geus aya ibu-ibu datang ka imah kula Waalaikumsalam aya naon Bu da jai kiai yang salaki kunaon yang salaki edan bener ya salaki kula kamari mah ngagosokanana di luar doang jeung babaturana kuari mah eta gurindana dibawa ke jero kamar ajukunyana digurinda hiji-hiji aju digosokan geus sababaraha poe ai batu diusapan ai kula henteu dan beneran salaki geus beta cai bae lah aku ka kiai coba bae eta lain lalagaan berarti kan bener edan eta beta keun cai datang deui kumaha kuari beuki parah kamari mah batuna kiai laleutik kuari golode cakna teu pantes mun dijadikeun cincin jang naon meureun eta kakak cenah kieu gua gede kieu kiai kuari geus numpuk di kamar loba jasa kula ge nyekel teu meunang siade teu meunang nyekel acar ku nyana ke diusapan ge ditanang deteneng salat mah henteu cak cenah teh ieu salaki datang ka kos kitu kuari ngampar cenah di kamar batu jeung gurinda-gurindana bu asana mun eueuh batu bawa jempolnya na digurindang ke mah Kangjeng Nabi Nuh terus beda naik tapi bener keluar orang yang bener tihau jija bener hujan nama teh sabaraha ayo gara naik tuh geus nyatakan dihau keluar cai bener nama ngan lanuh sagede-gede cai tihau atuh moal kudu banjir dina babanjiran ge pasti ka laut bener mulai tuh kan ieu mah siksa Allah mah maha kawasa deuk kumaha ge hayo lah moal ditungguan ku kami coba paling sacangkeng ceknya teh ih mah siksa ieu mah moal kajen ku kumaha ge moal kataan hayo geura naik nu hayang mau salamet geura naik ka dieu naik moal lah kami mah wer datang mah paling sakieu geus moal kabeh gitu oh deh cak nu sejen teh kami mah bakal narekat luhur sungsuhunan manya aya banjir ka sungsuhunan cak nu sejen katangkal kalah apa ge bisa hayu urang masing-masing geus nganu laluhur hayu geus naik kabeh ngan aya nu iman 40 pasang anak anu asup ka kapal hiji sam 2 ham 3 yafis
Kanan malulumpatan teu iman ka Kangjeng Nabi Nuh alaihis. Ketika orang nyaritakeun anak nu teu iman jol Kanan nu bantak aya anak kiai buang kawarah ka bapana kakarak anak kiai tuh deuleu anak Kangjeng Nabi Nuh. Masyaallah. Ngadoa Gusti Kanan teh kapan ieu teh anak abdi laisa min ahlik lain ahli anjeun. Nya nama teu percaya ka aing jeung ka anjeun sebagai rasul handapkeun. Kanan cek Kangjeng Nabi hayu moal salamet ieu mah moal bah kula manduk naik ka ditu ka tangkal kalapa ieu mah moal salamet ka tangkal kalapa ge aya kade gunung bah kajen kuku moanya banjir datang ka gunung waduh buang kau arah gas tidinya lah naik ka kapal Kangjeng Nabi Nuh 40 pasang manusia kanu 40 rajulan wa 40 imro'atan lalaki 40 awewe 40 kemudian anak Kangjeng Nabi Nuh Sam anu bakal Abul Arab urang Arab teh keturunan Kangjeng Nabi Nuh tina anak nu ngaran Sam nomor kadua Ham Abu Sudan ieu mah hideung bakalna eta urang Sudan urang Ethiopia urang Habsya urang Osar Somali eta nu hararideng keturunan Kangjeng Nabi Nuh ti Ham wayapis jeung yapis yang mah putih anu luar biasa wa Abu Turki tah urang Turki nu pararuti eta adalah ti yapis nu matak lengkap wari lantaran ti Kangjeng Nabi Nuh na asup tilu nu hiji Kanan cilaka ngangkeun kabeh di kapal terus kapal Kangjeng Nabi Nuh diangkat ku cai dikeremlah umat Kangjeng Nabi Nuh alaihis fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladzina kazzabu biayatina. Setelah kaum Kangjeng Nabi Nuh ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh, kemudian Kangjeng Nabi Nuh ditahnyieun kapal terus dibanjirkeun ku Gusti Allah langsung tita arasup nu hayang salamet 40 pasang arasup selain daripada hewan-hewan nu arasup kadinya dihandap dawab jeung wuhu setengah manusia 40 pasang kemudian manuk di luhur ngangkleng dikerem eta ku Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Nuh na fa'anjaynahu kami nu agung nyalametkeun ka Nuh walladzina ma'ahu jeung jelema-jelema nu iman babarengan di parahu Kangjeng Nabi Nuh jumlah 40 pasang fil fulki nu aya di jero parahu saliyana wa aghraqna alladzina kazzabu kami ngerem ka jelema-jelema anu ngabohongkeun biayatina ka ayat kami innahum kanu qauman amin sanyana kaum Nuh kanu aya kaum Nuh teh kauman amin kaum anu buta mata hatena teh nyahoan kana hak dibere mukjizat tita iman ka Allah tidak iman ka Rasul Allah dipareuman dibutakeun mata hatena kauman amin kuari ge sakitu Al-Qur'an ngejelegerna tapi tetap bae ketika dibutakeun mah mata hatena aya tinggal aya ilmu di benak hatina ai ditutupan mah ku Gusti Allah tetap bae disica ku Gusti Allah jadilah kauman amin iyalah kaum Kangjeng Nabi Nuh nu bangkawarah dikerem ku Gusti Allah innahum kanu qauman amin lantaran kaumna kaum bodoh tina hak teu nyahoeun nu halal jeung nu haram disalirukeun teu nyaho haram teu nyaho halal disaliru kuari geus hampir saliru di Indonesia baheula mah seragam riba bunga bang riba seragam serempak Sabang sampai Merauke Indonesia na beh satu suara kredit haram tapi kuari mangis mulai timbul penyeliruan iya ge termasuk kauman amin tinggal tunggu bae siksa ti Gusti Allah naudzubillah min zalik cacak-cacak eueuh wali Allah anu titah ngendeman di dinya wallahu a'lam urang nele Jakarta akhlak manusia gos-gos kitu urang nele Surabaya
diacak-acak di Surabaya doli, timbullah kuari di Yogyakarta ambalayah, perzinahan di Yogyakarta, kuari mah ambalayah di Tangerang. Pun orang kuari meneliti tentang perzinahan di Kabupaten Tangerang, Masya Allah, berbagai kawasan-kawasan. Kanyahoanana di mana? Kanyahoanana ketika orang meneliti di berbagai toko-toko kondom, ternyata tahun baru, iya, stok kondom kurang. Berarti kan tanya kanyahoan DJ emang kumaha gitu? Kan dideteksi. Dina kondom geus puguh ambalayahna di kawasan Pasar Kemis kondom ambalayah, di kawasan Citra kondom ambalayah. Di Didiwang anu suci manumur ni mampu, Masya Allah, di Purima Masya Allah lesang nanaonan teu make kondom merendah mah. Ya Allah ya Rabbi, tinggal urang bae anu sok munajat ka Gusti Allah. Gusti horenganan batur mah terlena amat, geus mah ngadenge mabok, geus mah ngadenge pamalingan, kuari ambalaya tambah deui perzinahan. Ya Allah ya Rabbi, ya sedek dibakal dikumahakeun ku gusingan urang teu meunang kitu bae. Jak Gusti mah fa'alul lima yuri, tinggal nyanggakeun bae. Urang mohon sorangan Gusti salametkeun abdi, salametkeun keluarga abdi, pamajikan anak incu abdi jeung tatangga-tatangga abdi, jeung salametkeun muslimin muslimat nu mantak diberelah ku Kangjeng Nabi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ngangkleng kapal Kangjeng Nabi Nuh warokibaha fi asyri Rajab. Kangjeng Nabi Nuh ketika naik perahu teh tanggal 10 bulan Rajab, ngangkleng mengarah ka Turki. Wa nazala minha fi asyril Muharram, turun tanggal 10 bulan Muharram. Rajab tanggal 10 Rajab rawa puasa, Syawal hafid haji, Muharram tanggal 10, berarti sabaraha bulan. Di luhur kapal langsung mendarat di Gunung Ararat Turki. Nu mentak gunung anu luhur di Turki ngaranna Gunung Ararat. Di dinya teh gunung anu hese dideteksi. Baheula teh baheula ilmuwan kobe mendeteksi di mana ya kapal Kangjeng Nabi Nuh. Nu anehna ketika aya manuk liwat ka dinya minggir sakumaha Baitullah, manuk ti dieu kenceng asal di gunung eta minggir. Ditelitilah ku ilmuwan vulkanologi dan lain sebagainya, arkeologi dan sebagainya. Nah meureun di dieu geus sabaraha profesor nu deuk turun di dinya teu kanyahoan eueuh. Geus ratusan profesor sakumaha jelema hayang nyaho kana tungtung Bangawan Nil selalu geus ribuan eueuh. Ieu ge sarua hanya di zaman akhir Soeharto harita dibuka sejarah, ternyata eta aya seorang waliullah di Turki. Setelah ngadoa mohon ka Gusti hayang naik ka luhur, naik nyana ka luhur, ternyata parahu aya keneh di luhur. Di luhur masih kena aya parahu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Masya Allah karim. Sujud langsung didinya mohon ka Gusti turun deui nyana nyarita ke berbagai teman aulia Allah. Terdeteksi bahwa didinya aya sababaraha ilmuwan turun lantaran kadeuleu ngan teu bisa balik deui. Tapi akhir-akhir ieu diketahui di akhir zaman nu mentak salah sahiji tanda akhir zaman geus deukeut ka kiamat ketika parahu Kangjeng Nabi Nuh geus bisa dideuleu ku masyarakat rame. Kuari geus bisa naik kapal turun di dinya di naon karangarana di meteran lebar panjang sesuai jeung ieu. Kitulah. Tapi tetap mohon para aulia Allah, orang aya larangan deui ti Gusti Allah, ulah ketika larangan eta dirumpak loba bahaya, maka terus-terusan Turki bahaya. Kebahayaan itu paling besar mulai ti zaman Raja Kamal eta anu ngaeuweuhkeun khalifah di dinyalah mulai hancur-hancuran Turki. Datang ke ayeuna Turki terus-terusan hancur. Selama 100 kurang lebih tahun hancur Turki. Setelah diketahui memeh eta 100 tahun geus terketahui eta mulai tidinya lah ngan diturunkeun nama kamari 40 tahun anu silam di kadeuleu biasa kieu. Masya Allah.
Nah ialah sejarah singkat ke panjang nama diharap mentak besi orang hayangnya ho kapal Kangjeng Nabi Nuh yuk bareng jeung kula daftar saurangna 50 juta insya Allah ente teu mahal 50 juta ente teu mahal lain lalagaan beneran ieu mah 50 juta murah urang berangkat ku kula bakal diajak neuleuh parahu ka Tanjung Pasir tetap ongkos 50 juta Pak. Ya Allah ya Rabbi. Nah masih kena aya dongengna lantaran waktu dah guys itu punon karena sep tinggal orang ngalanjutkan wa arsalna ila adin wallahu a'lam.